Bismillah abdi ngawitan Allah anu sifat Rahman, rahmat salam kajunjungan Muhammad Rasul utusan. Waktos Nabi diisrokeun, naraka ditinggalikeun, ninggal seueur pisan istri nu disiksa rupi-rupi. Ari anu kahijina nu digantung teh rambutna, bongan di alam dunyana teu bisa nutup auratna. Ari anu kaduana digantung sareng letahna, nganyerikeun salakina ku omong sareng ucapna. Ari anu katiluna diiket payudarana, bongan nyusulain anakna teu saijin salakina. Ari anu kaopatna diiket dua sukuna, bongan kaluar imahna teu saijin salakina. Ari anu kalimana ngadahar awak manehna, bongan waktu baheulana waktu di alam dunyana. Ngagelis awak manehna ditempo lain muhrimna, sabab sok ngomongkeun batur, ngomong aib batur. Ari anu kagenepna motongan awak manehna tina gunting narakana anu kacida panasna. Karena dosa manehna masyhur di alam dunyana, terkenal ku jalma-jalma bari jeung dipuja-puja. Ari anu katujuhna diiket dua sukuna, sareng kadua leungeuna dugi ka ubun-ubuna. Taruy dibelit oraina sareng ku kalajengkingna, eta kitu siksaana ka istri tara salatna. Oge tara puasana, tara mandi janabahna, oge teu daek wuduna waktu di alam dunyana. Ari anu kadalapan beungeutna teh siga celeng, awakna siga keledai, eta kitu siksaana. Karena di alam dunyana tukang ngadu-ngadu domba, ku omongan jeung sikapna oge resep ngabohongna. Tina sadaya ucapna
bari jeung teu dipikirna eta teh gede dosana kadung teh di akhiratna. Ari anu kasalapan beungeut teh siga gogog tukang fitnah tukang ngambek kanu jadi salakina. Padahal eta dosana kacida pisan gedena maka urang sing paurna kana siksa pangerana. Ari anu kasapuluh beungeut teh siga gogog seuneu asupna bibirna kaluar tina duburna. Eta kitu siksaana kanu sok ngungkit-ngungkitna pamere ti salakina teu pisan ditarima. Dengki sareng iri hatena teu taat ka salakina eta kitu didamelna maka urang sing sieuna. Tah kitu teh siksaana istri nu loba dosana bangun waktu keur hirupna teu taat ka pangerana.